darengekeun sia koplok sia teh nya loba anu naon nya anu ngalapor-laporkeun Pa Dedi. Kawas jelema bener sia teh anjing ngalapor-lapor Pa Dedi. Hayang naon atuh ngalapor-lapor Pa Dedi sia teh hayang jadi pejabat koplok. Rek ti mana judulna atuh sedengkeun eta teh ngalapor-lapor batur teh katingali maksud aing teh anjing katingali ke seluruh Indonesia da viral goblok. Lamun sia jadi pejabat ge moal mungkin goblok atuh da di awal ge ngadu-ngadu batur leung lamun bener diadukeun teh ulah dilapor-laporkeun atuh jelema nu balaleuneur mah kahayang aing mah nya turutan jelema bener teh ame sararea jadi baleuneur ieu mah jelema bener dilalaporkeun sia mah aduh kira-kira lah ieu mah kira-kira sia ngalaporkeun teh kira-kira meunang apa henteu koplok da ceuk aing mah moal meunang ngalaporkeun jelema bener mah mesin ala kumaha ge da eueuh bukti koplok sakitu lah teh aing mah ceuk aing naon ieu kudu ngopi ceuk aing teh sia mah palolontong tah akibat ku tara ngopi. Coba lamun ngopi mah ye lamun kopi kuduna ye liong kopi liong lamun kopi liong mah teh ubar otak sia jadi otak sia teh henteu aneh lah sakitu we teh aing mah nya ulah sok ngalalaporkeun jelema anu keur bener lah nya urus we diri sia anjing.